karas aku si nabas bener-bener eta teh sakadar eta teh tebusan dalam rangka perang urang kuari sok gerage asal iman jeung ikhlas urang boga duit aya kebutuhan di lembur urang masjid tah naon dia kebutuhanana cenah ieu mah saeutik cenah Pak naon hiji semen bangsa 10 toronton naon deui eta bawa semen nu 10 toronton aju naon deui ieu bae ieu cenah naon ngaranna ieu tanon keramik sabaran ya bangsa kula ngabangunna cenah 50 kali 50 tapi hayang make marmer tenang tah beunang heulana dia tanya cekel ku maneh 2 miliar geus alhamdulillahirabbil alamin tuh rasakeun ge engke bakal dagang nyana aya beh teh jalan eta keur cerita gede jadi tadi Pak Bendi ulah ieu keur ngabangun masjid naon nu dibutuhkeun lah ieu mah ngan sakadar ieu doang ieu naon karang-karangna jang molester pasir lah ulah loba-loba 2 behelanan 2 truk tah engke kita laku bae tah dagang karuna teh dibere laku insyaallah dibere laku lain amin atuh praktekeun ku sia insyaallah karasa ge yutikum khairan mimma ukhidha minkum bakal dibere ku Bismillahirrahmanirrahim. Cerita tentang perang Badar anu jadi tolak ukur kemajuan agama lantaran loba keanehan sukses berjuang dalam perang Badar. Yahudi kajenyerian di jero perjuangan Islam melalui perang Badar. Nu mantag ayeuna teu eureun-eureun Yahudi nyiksaan Islam. Geus puguh di embargo. Nu jelas-jelasan kumanehanana terus disel teu dibere dahar paeh kelaparan. Nu ditembakan teu eureun-eureun dibeuleuh loba pisan nu ku urang kasaksian ayeuna geus puguh Baghdad diserang ku multinasional Yahudi berarti Suriah kitu kene Yaman kitu kene asli nama Yahudi kene belah dieuna Rohingya lain lalaga dibeleuman jelema ditembakan jelema geus puguh di Kashmir mah terus-terusan kesusahan Ethiopia kitu kene Yahudi lain lalaga di urang lantaran loba tangan-tangan Yahudi teu meunang we menyat agama baik perorangan kitu keneh anu melalui organisasi urang geus teu daya teu upaya hirup di negara urang sebab loba kepanjangan tangan Yahudi diomongkeun teu diomongkeun seperti eta disadari atau teu disadari seperti eta urang kuari keur dijajah ku Yahudi teu karasa ke karasana 10-20 tahun kahareup lamun urang kuari henteu waspada berarti anu kira-kira kuari kolot memual ngalaman kan nyana manggis aya di alam nu sejen dia moal kebal deui potongan-potongan karena itu mah basa nu huis geus lain di hulu bitis luhureun ping-ping geus huisan eta mah moal kebal deui kan ugari tapi kan ieu anak-anak urang incu-incu urang 10-20 tahun kahareup lamun kuari henteu diperjuangkeun ku urang miskin bakal iyalah perlu pembacaan anu teliti ku urang Yahudi keur bercokol di urang insyaallah karim ieu mah keur carita di zaman Kangjeng Nabi urang yane
dalam rangka negakeun agama Allah. Kangjeng Nabi nu tatadinangan sakadar dititah ku Gusti Allah ngahadang perdagangan Abu Sufyan, tapi kebelah dieuna dititah perang, terjadilah perang Badar nu dibantu ku para malaikat-malaikat. Ternyata kemenangan aya di kaum muslimin. Setelah menang, iya kapan loba nu paeh geus jelas, kapan ari eta mah Abu Jahal paeh tokoh nu puara. Tetapi kapan loba anu tertawan, di antarana Amru ibnu Sufyan kapan tertawan. Eta kapan Ibnu Sufyan teh lain lalagan tokoh anu pohara, anakna tertawan. Abul As ibnu Rubai tertawan. Sementara Abul As eta kapan minantu Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh kapan gaduh putri opat. Hiji Zainab, dua Juwairiyah, tilu Ummu Kulsum, opat Fatimah. Ai eta kapan diantarana aya Abul As putra daripada kitu Abu Lahab, pengusaha anu cerdik anu hebat ku berhasil. Kapan nikah jeung Siti Zainab? Nikah jeung Siti Zainab minantu Kangjeng Nabi teh ka Abul As teh. Berarti ka Abu Lahab teh kapan besan. Encan Islam Abul As waktu eta ketika perang Badar milunya merangan Kangjeng Nabi minantu tertawan bayangkeun ku urang minantu tertawan. Suhel ibnu Amr ieu termasuk tertawan. Walid bin Walid, Sa'id bin Yazid tertawan. Wahab bin Umar al-Jamahi tertawan sarua bae. Abu Aziz ibnu Umar tertawan. Nah, di antara nu tertawan deui anak Ki Abdul Muthalib, Abbas eta adalah adina Abdullah. Ai Ki Abdullah bapak Kangjeng Nabi boga adik ngaranna Abbas, encan Islam. Milu ketika perang Badar ngan katawan. Berarti kan mamang katawan. Abu Azzah Al-Jamahi, penyair anu luar biasa, tertawan di sarua bae. Loba tawanan perang nu kamari dimusyawarahkeun jeung Sidina Abu Bakar, Sidina Umar, Sidina Utsman, Sidina Ali, Hudzaifah, jeung berbagai tokoh-tokoh sahabat. Ternyata hasil daripada musyawarah nu dipake ku Kangjeng Nabi adalah pemikiran Abu Bakar Siddiq dengan bahasa anu indah. Cek Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah Muhammad, urang sebagai kaum muslimin masih lemah taraf ekonomi urang. Ketika ya instruksi berjuang perang, modal urang kan masih keneh murat mari. Maka urang ngambil keputusan teh ulah dibunuh tawanan teh. Nomor kahiji patali jeung kebutuhan urang tentang dana. Maka mantak naon lamun ieu ku urang kuari perjanjian jeung Mekah tebus. Ukuran tebusanana kumaha kadar martabat jelema. Martabatna mulia 4.000 dinar. Martabatna di bawah 3.000 dinar. Martabatna biasa 2.000 dinar. Lamun sadinarna uang dinar 4 gram, kuari 4.000 dinar kali 4 gram sabaraha? 16 naon? Cepat udah 16 wae. Tuh kan. Ai 16 mah 4 kali 4 mah tahu oroknya bisa. Tadi tuna 16 naon? 16.000. Naon?
dah kalikeun ku ari sagramna teh kapan 500.000 cepat tuh kan angel aing puyeng kan kos kieu mah puyeng kos kieu mah boga asisten kos kieu mah dipecat wae ieu ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb angel kan biasa make kalkulator bae kan mun kalkulator mah cet langsung dibawa kalkulator teh bisa ngitung ya Allah ya paingan dagang ti orok datang aku hari ngajeblag bae ngitungna nah nomor hiji nomor kedua ya Rasulullah Muhammad kapan eta nu tertawan teh 48 talina jeung dulur urang di ditu aya nu hubunganna mamang Kangjeng Nabi pisan aya anu hubunganna minantu Kangjeng Nabi pisan aya nu hubunganna anak nu incuna naon selain sebagainya kami sahabat muhajirin atuh kapan ieu anu tertawan teh dulur-dulur urang anak urang mamang urang deuk kumaha untuk melanjutkan rahim urang geus bae maning ulah dibunuh ku urang maning bayar fida tebusan Aisyah Umar mah lain jelema nu tiba heula ngahinakeun urang jelema tiba heula ngabohongkeun urang sikat habis heuncit atuh jawara kitu kene Sayyidina Ali wan geus badingkakeun deui kos kitu balangkeun ka sumur tutup selesai tapi Kangjeng Nabi nungguan instruksi ternyata wareganan instruksi Gusti Allah teh sarua jeung pendapat Abu Bakar Siddiq ternyata begitu Kangjeng Nabi ngaluarkeun fatwana nu dipake teh adalah pendapat Abu Bakar Siddiq. Nah, nu jadi masalah kan kuari ieu tawanan-tawanan. Masya Allah karim. Tawanan-tawanan teh ternyata warenganan diantarana aya minantu diantarana deui teh kapan aya mamang Masya Allah karim ketika Kangjeng ngainstruksikeun harus bayar tebusan kasih tahu Mekah langsung diutus seseorang untuk memberitahu ke Mekah bayar per orang 4.000 dinar. Lain-lainnya turun 3.000, turun 2.000, paling murah 2.000 dinar. Akhirnya dilaksanakan ku urang Mekah. Aya anu diantep. Saha? Amru ibnu Abi Sufyan. Antep. Saha deui? Zaid bin Thabit. Antep. Masya Allah, loba nu diantep teh ditebus. Tetapi nu paling ngeri ketika Nyi Siti Zainab putri ku anjeun mawa kongkorong jang nebus salaki nu ngaran Abul As bayangkeun kurang secara kemanusiaan bayangkeun coba dibawa kongkorong ti saya Zainab tuan Zainab sa Zainab putri tuan jang nebus minantu tuan naon ya nu pake tebusan anak kongkorong begitu dialungkeun dikieukeun ku Kangjeng teringat ketika nikahkeun Nyi Siti Zainab ka Abul As encan diangkat jadi rasul ka dari taman encan aya instruksi masih kene meunang kawin teh nah ieu kongkorong teh jadi babawaan termasuk mas kawin anu pernah dipake ku Siti Zainab disaksian ku pamajikan Kangjeng yakni Siti Khadijah. Sedangkan Siti Khadijah wanita pertama nu sangat dipake kacinta ku Kangjeng Nabi sebab perjuanganna luar biasa. Kongkorong jang nebus minantu bayangkeun urang. Masya Allah kan. Kangjeng teu bisa nyarita. Tetapi kan ieu keharusan. Keputusan Kangjeng munajat ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb dinten teh ge ieu anak ieu minantu
Ieu kongkorong nu pernah disaksian ku ibuna ya na Khadijah. Khadijah teh sangat dicintai ku kaula. Minta petunjuk ya Allah cak Kangjeng Nabi. Langsung haritakena. Cak Kangjeng Nabi diterima ieu tebusan Abul As ti anak kaula Zainab. Cuman wahai Abul As, maneh bisa kuari pulang ke Mekah dengan tebusan ti anak kaula. Cuman sakieu bikin deui tebusan ka pamajikan maneh yakni anak kaula. Ojol jeung maneh teu kudu make tebusan-tebusan maneh. Balik ka ditu tebusanana hiji. Dipersilakan kudu diizinan kitu anak kaula pamajikan maneh nu ngaran Zainab supaya hijrah ka Madinah. Tebusanna ngan sakitu bae. Yeuh bawa deui ka ditu teu kudu ditebus make kongkorong. Sebab naon Kanjeng Nabi? Kita naon karena heula kongkorong teh sedih ka pamajikan. Sedih ka pamajikan, Masya Allah. Nu mantak lamun aya jelema geus teu inget ka pamajikan bloon atuh sebenarnya. Bloon. Tapi moal aya aja jelema teu inget ka pamajikan. Cenah eta nu nyandung mah lain teu inget. Lantaran cinta terlalu gede jadi deuk dibagi. Tanpa mengurangi kanu kolot sia mah sok asa kurang lain. Jadi cintana terlalu besar. Jadi lamun dikanu kolotkeun kabeh teu mahi. Nah, iya dibagikeun. Lain berarti haju kurang kanu kolot lain. Sia mah sok haju kos gitu bae teh kawe mah jangan dibagi dong cinta. Lain dibagi-bagi cara roti sabelah lain. Cinta nu gede. Teu mahi. Geus dibikeun heula ka batur setik. Nah, bayangkeun ku urang. Ieu tebusan ti anak, jang nebus salaki. Nginantu kapan salakina. Tapi Kangjeng Nabi bawa, ieu hai Abul As ka Mekah deui ka ditu, bejakeun ka anak kaula nu ngaran Zainab. Hijrah ka Madinah. Maneh ditebus lain ku kongkorong tapi ku hijrah. Maneh silakan cicing di Mekah tapi anak kaula ngaran Zainab izinan kudu ka Madinah. Daek maneh kos kitu pulang. Teu daek cicing maneh di dieu. Tawanan maneh. Ya otomatis daripada ditawan kan ngaranna ge tawanan. Ya, geus abdi siap cek cenah untuk mengizinkan istri tercinta yakni Zainab supaya hijrah ke Madinah. Kaula balik ke Mekah. Balik jana ka Mekah. Bebeja ka bapana Abu Lahab. Nah, tidinya Zainab hijrah ka arah ka Madinah. Jadi boga minantu can Islam. Malah mandek kabunuh mitoha. Atuh eta lamun jadi makan kejadian ngaranna ge milu perang. Ngaranna ge kan milu perang, lain lalagaan kapan. Meredanan kesalahan mah bisa dibunuh ku minantu. Ngan nyana tertawan, ulang Zainab hijrah ke Madinah. Dinten teh ge kapan Siti Zainab teh ngalamunkeun salaki kumaha nasib salaki di Mekah. Tanya ku Kangjeng Nabi kumaha maneh Zainab? Henteu aya ku kumaha. Terhadap salaki bebaskeun mah nya. Bebas bae lah salaki. Tapi kan cinta man teu bisa gitu. Kanyahoan ku Kangjeng Nabi ka cinta Siti Zainab terhadap Abul As. Naon sababna? Lantaran gagah aya di Abul As, kasep aya di Abul As, sugih aya di Abul As. Atuh lamun aya lalaki nya gagah, nya kasep, nya sugih, nya pinter, atuh geus anu embungeun. Saha nu mengkajeun kolot, sugih, gagah, pinter, atuh daekeun bae parawan ge. Hehehe. Ulah sok anu kikituan nya nama eueuh nanaonan. Hehe, asa kanyana meureunanan. Si eta mapan kasep henteu, gagah komo. Atuh sugih mah atuh amal aya henteu. Pinter atuh komo boro-borona anu LGBT ge nya teu nyahoeun. Nah, mata ulah aya harapan bahwa awewe daekeun kanyana. Bahkan nu di imahna ge geus ditah indit kanyana. Gusir. Aduh, masyaallah. Lamun kos kieu kos Abul Asmah. Kasep aya di nyana gagah, kasep Abul Asmah. Gagah aya di nyana mantak milu perang ge gagah lain lalaga, sugih aya di nyana, pinter aya di nyana.
saat eta encan aya jelema anu dagang ka mancanagara tapi Abul As geus ka Turki nya dagang, Yaman nya kemudian ke Suriah nya dagang, terus ke India nya dagang. Di zaman Kangjeng seorang pemuda Abul As ngaranna, putra daripada Abu Lahab dagang geus ka mancanagara. Lain lalagaan berarti tak dagang nu mantak haja dikawinkeun ka Kangjeng Nabi, malah mandar ieu bakal ngadukung kana kelanjutan agama jaga, tapi ternyata malah tak asup Islam harita. Tapi ternyata horeganan Abul As ge sarua bae iraha aing deuk manggih cara Zainab, satu-satunya wanita tercantik di dunia. Eueuh tanding asana neuleuh awewe nu kabeh teh neuleuh awewe nu sejen teh kos monyet kabeh. Cek kana teh aja dia makan Zainab doang. Atuh saha nu nandingan Zainab nya putih Rasul atuh. Geulis di Siti Zainab, cerdikin di Siti Zainab deui. Kemudian akhlak, Masya Allah, Siti Zainab mah haja lamun liwat Siti Zainab sengit kos Kangjeng Nabi. Ya Allah, ya Rabbi, coba awewe di urang lamun liwat. Ya Allah, hajunya anak-anak deui mantas di pabrik, ya kari. Atawa mantas nandur. Geus awewe tas nandur tas di pabrik, aju liwat set. Ya Allah, ya Rabb. Jeung toke 12 atuh ya ka Siti Zainab. Ternyata Siti Zainab ge sarua bae rindu kitu keneh Abul As ge rindu. Masya Allah, kelanjutan Abul As bakal ka Madinah langsung asup Islam ke di ayat anu lain. Masya Allah, kolot nya kaburu ya henteu ya kolot bakal tetap jarak ke Madinah, engke bakal asup Islam biasa. Ya Allah, ya Rabb, ya Zainab. Nah, kuari mangan sakadar nyaritakeun kerinduan Siti Zainab terhadap suami. Kitu keneh suami terhadap istri, Masya Allah. Ditawaran nu mana bae ge Abul As geus ulah sok riweuh-riweuh maneh maja babari neangan awe di mana-mana ge gampang deuk mamana ge geus ulah dipikiran Zainab. Teu bisa cek Abul As, satu-satunya yang mengisi hatiku adalah Zainab putri Muhammad Rasulullah. Ngesembung kawin deui nama. Tah. Kedua Abbas. Begitu Sayyidina Abbas tertawan, langsung Sayyidina Abbas didinya komunikasi jeung Kangjeng. Narana ge mamang. Begitu datang menghadap Kangjeng Nabi, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman daripada Kangjeng Rasul, lain jelema leutik, salah satu dari 10 orang ternama Mekah adalah Abbas. Anu membiayai peperangan adalah Abbas. Masya Allah kari. Nyana adalah salah satu bintang Mekah anu kaya raya gagah membiayai peperangan Badar adalah Abbas. Tidinya manehana tertawan, sanggeusna tertawan menghadap ka Kangjeng Nabi. Sanggeusna menghadap ka Kangjeng Nabi ngomong, berbicara, Muhammad, sabenerna mah kaula teh geus iman ka anjeun, percaya ka anjeun bahwa anjeun Rasulullah. Tetapi lantaran aya sababaraha masalah tentang henteu jelasna kaula masalah iman ka anjeun mengenai tentang kemanusiaan di Mekah. Terus kumaha? Nah iya urusanana kuarima urusan masalah tebusan. Kumaha cek Kangjeng Nabi? Ya otomatis meureunnan kan ieu mamang kudu tebus. Ya cek Kangjeng Nabi teh. Pakallama Rasulullah nyana nyarita ka Kangjeng Rasulullah hasibal asyrun awqaf min fidai. Menta 20 bae 20.000 dirham. Cek Kangjeng Nabi teu bisa, tetep kudu 40.000 bae. Qala lahu cek Kangjeng Nabi ama syai'un kharajta bihi
tasta'ina bihi alaina fala natrukulak. Adapun sesuatu anu ku anjeun dibawa dibiayai untuk pertolongan peperangan ngalahkeun kaula eta mah geus teu dianggap ku kaula. Tetapi permasalahanna ieu adalah permasalahan tebus anu seutuhna. Tapi kan kaula geus ngaluarkeun emas cakna ku Kangjeng Nabi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ina dhahab alladhi dafatahu li umil fadli waqta khurujika min makkah wa qulta laha inni la adri ma yusibuni fi waji hada fa in hadatsa bihi hadithun fa hadzal malaki wa li abdillah wa li ubaidillah wa lil fadli wa qasmin yakni bani kaget Abbas mencek ngomong urang nama Abbas mamang ai eta emas anu kumaha dibikeun ka Umil Fadl pamajikanana ngaranna Umil Fadl. Ari eta emas anu dibikeun ka Umil Fadl waktu maneh hendak kaluar ti Mekah anjeun kan ngomong ka pamajikan maneh cekel ieu emas lantaran kaula sebagai suami hendak berangkat ke medan laga kan teu nyaho ieu naon anu bakal terjadi. Apakah hirup, apakah payah? Andai kata terjadi kaulah terbunuh di medan laga, iya harta emas ya laki jang anjeun oge jang Abdillah oge jang Ubaidillah oge jang Fadl oge jang Qasmi. Ku Kangjeng Nabi dibacakeun mana emas anu waktu harita diserahkeun ka pamajikan maneh anu maneh ngomong gitu cak sida Abbas teh wa mayudrik ya iblahi ai anjeun eta nyaho kos kitu percis amat menang ti mana sedangkeun kaula jarita kitu ka pamajikan teh tengah peuting di samping tengah peuting keur popoekan ulah keuna nyaho boro-boro sasaana teh menang nyaho oh iya anjeun bisa nyaho detil asa detil-detil menang ti mana maneh Muhammad. Kangjeng Nabi akhbaroni kaula dicaritakeun ku Gusti Allah. Aduh akhbaroni bihi rabbi jaritakeun ka kaula pangeran kaula. Harita keneh langsung ngaragap leungeun Kangjeng Nabi. Cek Sida Abbas ana asyhadu annaka shadiqun wa asyhadu an la ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluh fa inni ataituha iyahu fi siwadil lail walam yatu alaihi ahadun illallah. Sanyanyana kaula geus pokola mah ku ari banyaksian teu aya pangeran anu wajib disembah kecuali anjeun kecuali Allah jeung kaula nyaksian teu aya deui utusan Allah yakni anjeun teh adalah utusan Allah hamba Allah utusan Allah. Muhammad kaula mere eta emas ka pamajikan teh eueuh sasaha tengah peuting eueuh nu neuleuh tapi anjeun nyaho. Berarti benar-benar anjeun teh Rasul Allah. Harita Sidina Abbas masuk Islam. Ketika ditawan langsung dipeluk ku Kangjeng. Masya Allah karim. Iyalah tawanan-tawanan perang. Ketika penyair Abu Azzah Al-Jamahi anu nyana nyaritakeun cak manehanana wahai kaum kafirin. Waduh, agama manu paling hebat adalah agama nu bawa ku Muhammad. Cak nyana teh nyana ngomong kos kitu nate kan sakadar nyanyi. Tapi ketika manehanana berhadapan dengan Kangjeng Nabi malah dikabunuh Kangjeng Nabi. Ketika manehanana tertawan dipersilakan ka Kangjeng. Kumaha ieu urusanana? Jelema nu kos kieu penyair munafik. Boloh ya Kangjeng Nabi. Sebab lain di urang, lain di ditu, lain di dieu. Ngomongna ngaco penyair mah kos kitu. Mantak penyanyi mah hampir ngaraco sebenarnya. Ngaraco. Eta lah tadi akan Kangjeng Nabi. Kumaha ieu lamun ditebus? Tidak usah ditebus. Selesaikeun. Nya nama dibawa ku sahabat, langsung dipencit. Selesai. Tindakan-tindakan Kangjeng Nabi terhadap tawanan-tawanan perang ieu bermacam-macam. Ieu kan disejarahkeun mantak Yahudi teh maca sejarah. Bah. Jada sangat dendam
terhadap junjungan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ke para sahabat can berdaya, para tabiin can berdaya, di zaman para aulia Allah can berdaya. Wari mulai ningalikeun sihungnyana saat Islam paberencai di unggal negara. Lantaran Islam kunyana geus katingali, negara mana nu bersatu? Arab teu bersatu, Timur Tengah teu bersatu, Indonesia nu mayoritas Islam ternyata teu bersatu. Nyana mah resepkeun Islam teu bersatu teh. Nama ningali pengajian kos kita nya nama tah gregeteun nya nama. Tapi lamun ningali bangsa nu di ditu 20, di ditu 20, di ditu 30, nu di ditu mah 10 jeung tihang teh eta resepkeun nya. 10 jeung tihangna sabaraha 8. Atuh nu ngaji dengan duaan berarti. Kayak Yahudi berencana gitu tersebut aja. Lah udah bersatu nyata tersebut. Nah, gila sampai ayeuna. Maka tentang menyikapi tentang tawanan-tawanan perang anu kamari disinggung ku Gusti Allah. Turidun aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Wallahu azizun hakim. Sementara aranjeun kabeh wae para mukminin menghendaki banda-banda dunia melalui tebusan ai Gusti Allah mayuridul akhirah ngan sekadar ngaharapkeun akhirat bae. Berbeda Allah jeung aranjeun para mukminin, tapi ternyata keputusan Kangjeng adalah bayar tebusan kan dunia singgungan anu tadi kan geus. Maka di dieu Kangjeng Nabi mohon ka Gusti Allah dibukakeun tentang kudu kumaha. Ternyata Gusti Allah memberikan wahyu ka Kangjeng. Eueuh masalah Muhammad bayar tebusan, sebab tebusan jang berjuang kahareup bakal loba nu bakal disanghareupan peperangan. Maka disampaikeunlah ka para sahabat urang ternyata dihalalkeun tentang naon kitu pembagian ghanimah di dahar ku urang ge masalah kahareupna bakal dipake berjuang ku urang. Kakarak rada tenang jol bae putusan tersebut teh aya anu rada mang sahabat ke heula kumaha ke heula duh apa menang apa henteu. Maka turunlah ayat ieu laula kitabum minallahi sabaqa. Lamun teu aya katetepan hukum ti Gusti Allah anu ti heula yana dihalalkeun ghanimah jeung tawanan kudu ditebus. Lamassakum fima akhadtum adzabun azim. Niscaya bakal kakeunaan ku siksa nu pohara dina masalah harta tebusan nu ku anjeun dicarokot ngan Gusti Allah geus ngamenangkeun ngahalalkeun tentang ghanimah didinya ge masih kene mang kene lantaran encan aya tek wahyuna kakara Kangjeng Nabi mempersilakan maka jol be turun deui ayat fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Hek sanggeusna kuari mah ghanimah jarahan perang boyongan tebusan kuari geus diatur ku Kangjeng Nabi ka jelema masing-masing hakna anu meunang. Fakulu mimma ghanimtum silakan ku aranjeun dalahar tina jarahan tina tebusan anu ku anjeun dipake keuntungan halalan thayyiba secara halal tur bagus. Jadi jelas geus meunang baik. Kuari mah lain muslim anu ngaboyong teh malah kafir. Urang jaritakeun berita
tawanan tentara Irak ditawan oleh Amerika. Padahal mah tentara Amerika ge loba nu tawan ku Irak, tapi tadi diberitakeun beritana ngan sapotong ka urang teh kos kitu sebab Yahudi anu menguasai informasinya. Penyiksaan tentara Amerika terhadap tentara Irak. Teu pernah ditayangkeun. Kafir Amerika multi disiksa ku tentara Islam. Sapotong, apalagi kuari berita-berita di urang. Geus milik saha berita teh kuari. Nu bogana saha di Indonesia? Apakah aya si Arifin boga TV teu? Apa Soleh teu? Henteu aya anu bogana teh nu angaran asing apa. Mantak berita-berita ayeuna teh sing harade lantaran nyana anu ngabogaan berita. Tuh dipimpin ku si eta. Urang kuari teu boga sumber berita anu asli. Nah jadi tibali kadu hari teh nu kuduna mah mayoritas Islam anu boga sumber berita, malah nu minoritas kuari nu boga. Anu kudu ngendalikan perekonomian mayoritas di urang teh bangsa urang loba jasa, tapi kuari dikendalikan ku urang batur. Kitu kaya de politik nu kudu dan dikendalikan ku bangsa urang, kuari dikendalikan ku bangsa sejen ulah kira. Ente mah kan teu nyaho kuari, naon sebabna Ahok eta kuari bisa kitu di penjara. Naon sebabna haju bisa cerai. Je. Nu mantak hayang nyaho SMS nomor sabaraha pamajikanna nya. Alah, geus ditaka Cilongok bae geus kukula lah. Tuh kan? Tuh. Sebab kuari si Panto tah nu mantak kuari kitu ayeuna di penjara. Saha pengendalina? Saha pengendalina coba? Ieu politik teh kana anu ngendalikeun. Teu meunang salah saeutik KPK, teu meunang salah saeutik KPK. Ieu di atas KPK teh aya jelema sauluna lain semata-mata KPK lain. Nah iya nu kurang kudu diteliti urang bangsa Indonesia kudu nyaho saha si pengendali KPK nu aslina. Kok si eta sieun teu meunang sagawaya. Engke ge bakal aya ge nu beunang di asal i ancup di politik bakal aya beunang di asup. Supaya ngamankeun saha ngamankeun si saha jeung si saha. I Indonesia berarti ya pengendali khusus. Lain bangsa Indonesia nu ngendalikan anu ngeri. Sebab naon kasalahan anu fatal. Geuninganan teu dikukumahakeun. Loba bangunan-bangunan anu eueuh IMB-an kok aman bae. Loba pemindahan kok aman bae. Loba pembangunan anu encan terlalu urgen tapi dilanjut bae. Kok encan aya izin negara masih terus bae. Kok aman? Urang kudu ngaji kadinya. Satu sisi pembangunan nu sakitu gedena aman-aman baik, di sisi lain si ieu deuk ditangkep, si ieu deuk ditangkep. Sing jerli pikiran urang. Endek kumaha ieu nagara urang. Endek dikamanakeun ieu nagara urang. Sementara sabaraha pulau nu geus areueut. Masa si Jakarta kudu dijual? Jeh. Lamun Tangerang deuk dijual, ya otomatis bambu runcing urang kaluhurkeun deui. Tuh, siapa yang Refahi ya? Iya kami ngora ya. Tapi kan masalahnya lain gitu. Caranya lain make cara kekerasan, make penjajahan, birokrasi. Urang teu karasa kuari. Birokrasi urang teh normal apa henteu sabenerna. Urang keur dijajah ka dieu. Keur dijajah, rasakeun ku urang coba. Masa sih lamun orang batur boga KTP dengan mudah urang kuari hese amat urang bangsa Indonesia datang ka formulir KTP acan ieu nagara naon kos lalagaan. Salah satu contoh bae heula di dinya. Encan nu lain-lain mun kukula dibukakeun ye mun kukula eta mah nu geus jelaskan nyahoan bae ku urang. Lamun nu teu nyaho di birokrasi mun kukula dicaritakeun birokrasi nu ka dieu ieu teh keur teu aman nu sabenerna endek kumaha. Ngan moal nama moal dicaritakeun lantaran di dieu pengusaha sapira tukang SKB. Kajian mal diceritakan. Padahal di bidang properti, boleh paham. Ieu teh geus kesulitan anu luar biasa. Dan lain-lain sebagai perpajakan. Wah, pohara jasa. Ieu ka mana ieu maksudna? Kok jadi kos kieu negara. Nah, kula mah ngan sakadar muka wacana pikiran ku kabehan ieu negara urang.
kukulan mantak teu dibuka mana di pengusaha lah sepeda toge situ dagang toge situ lah sepeda dagang jengkol sih dah sepeda dagang geus kajen ambruk emang nya geus biasa ieu nah ieu ieu sekup dan nasional saha nu ngendalikeun coba kuari ayo sok kira ge saha nu ngendalik batur saha mun jenderal-jenderal ulah mah insyaallah nyaho mun jenderal-jenderal sak nyaho nu mantak ieu kesulitan kuari endek aya nu naik deui ge sangat endap-endapan ceuk bahasa baheula endap-endapan sababaraha nu endek siap untuk menyaingi Jokowi endap-endapan masalah endap-endapan naon pengendalina geus teu aman ieu jujur apa teu jujurna ka ditu nah tinggal eta lah nu urang kudu dipikiran ieu bangsa urang nagara urang sedengkeun ka dituna wallahu a'lam. Nah ieu carita baheula Kangjeng Nabi perang teh medan lagana aya sirkuitna aya tapi di zaman ayeuna eueuh perang teh Baghdad di negara Baghdad Yaman di negara Yaman Suriah di negara Suriah engke ge diurangi bangsa perang negara deui bae disebut perang kota lain cara baheula Hunain lain cara baheula Badar lain cara baheula Uhud lain cara baheula perang teh apa aya larangan budak letik teu meunang ditembak awewe teu meunang sapira awewe atuh palang merah teu meunang atuh kuari banyak palang merah modar-modar bae budak letik ratusan tembak-tembak salah naon tuh budak letik awewe kan nini jangan mantu nini mah teu kudu ditembak tinggal tungguan bae atuh aki-aki jeung nini teu kudu ditembak tinggal tungguan bae ngap-ngapana ka luhur Kemis Senin Minggu selesai tuh nya mah ambe bener sakanyana bae meureun atuh lah kitu kolot mah kolot bae gagah mah tuh masalah ya Allah ya Rabb nah ieu kan akhirnya terjadilah penebusan akhirnya para sahabat ya Allah masa si kudu ngadahar tebusan masa si kudu ngadahar ghanimah tetapi Kangjeng Nabi geus meunang instruksi Gusti Allah halal laula kitabum minallahi sabaq lamun teu aya instruksi ketetapan hukum ti Gusti Allah nu ti heula tiada dihalalkeun ghanimah dihalalkeun tebusan-tebusan ti para tawanan-tawanan niscaya lamassakum fima akhadtum adzabun azim atau Allah bakal nyiksa anu pohara nu mantak siksa Allah nu diturunkeun ku Gusti Allah ka dunya ka makhluk eta teh siksa Allah anu umatna ngalawan ka Gusti Allah sebab ieu bisa dijadikan contoh andai kata Allah henteu memberikan ketetapan halal niscaya maneh nyokot berarti tanpa aya ketetapan Gusti Allah disiksa ku Gusti Allah tetapi lantaran Allah geus kainstruksikeun hukum ketetapan halal teu dikenakeun siksa urang ge kuari sarua lamun urang ngadahar barang halal moal digempakeun ku Gusti Allah urang ngadahar sesuai jeung aturan muamalatna moal disunanikeun ku Gusti Allah urang sesuai jeung aturan muamalahna ti Gusti Allah atuh moal dibeliunkeun ku Gusti Allah ayana tsunami nang tangan Gusti Allah lantaran haram ditabrak terus ayana gempa sarua bae lamassakum adzabun azim nah ieu urang bari keur ngeri urang ngadenge Yogyakarta urang ngadenge teh di Jawa Tengah urang ngadenge deui baheula ieu atuh kamari ieu mana di Garut geus puguh tsunami Aceh dan lain-lain sebagainya ieu akibat nang tangan Gusti Allah nu mantak sanajan ngalaksanakeun haram aing ngahalalkeun ulah ongkos jelema mabok lamun ditanya ieu jelema ngaji tapi mabok hei sia naon eta mabok eta hukumna kumaha haram sih masalah hei siapa mau awewe kan dizinahan bae emang hukumna kumaha haram sih neka dikeun haram dilaksanakeun masalah tapi lamun geus kieu sia deuk naon eta mabok eta hukumna kumaha hehehe halal ieu mah halal ieu bahaya nang tangan Allah nah urang ge kuari ngridit ya sia ngridit heeh eta hukumna kumaha haram sih tapi sia ngridit we aing butuh sakira teh nah eta rada deres
Tapi lamun kieu mah saha sih nu ngaharamkeun? Kiai mana sih nu ngaharamkeun? Halal, cak aing halal. Ieu nu cilaka ieu. Ieu bibit tsunami teh nu kos. Maningan memeh ku Gusti Allah kurang mah paehan habak. Bibit tsunami itu sebenarnya. Ya Allah ya Rabbi tah. Ya sadar urang sebenarnya kreditan aing nyaho jasa haram sebenarnya. Bas yang ngredit bae. Lah ulah omong ngeunanan sia. Tuntutan pamajikan. Dah, pamajikan mah disalahkeun. Hukumnya anak. Tungtungna mah ribut benyana jeung pamajikan. Nah, tapi orang nekadkeun haram sebenarnya mah. Da ieu mah rada deureus mah rada deureus. Sebab ngaharamkeun keneh ngan nyana ngalaksanakeun ku sebab atuh mencak urang mah naon karangaranna dengan berbagai alasan dirilah. Tetapi lamun ngahalalkeun ieu cilaka kajen kumaha ge. Nah, lamassakum adzabun azim. Fakulu mimma ghanimtum sagwarimah ulah asa cekangjeng Nabi geura dalahar kumaneh eta jarahan-jarahan nu kumaneh dialap manfaat eta tebusan-tebusan anu ku kaula geus dibagikeun halalan thayyiba cuman wattaqullah sing rarempan sing sarieun maraneh ka Gusti Allah ieu mah istighfar acan. Innallaha ghafurur rahim. Sajenna Gusti Allah Maha Hampura kanu geus rahimun tur asih kanu geus urang nu encan sing sieun ka Gusti Allah wattaqullah kade encan berarti innallaha ghafurun di mana urang boga salah urang muntayang ka Gusti Allah Allah Maha Ghafur Allah Maha Rahim kade nu encan sing rempan ka Allah sieun ka Allah ulah datang ka ngalaksanakeun munkarat ulah ka datang ka ngalaksanakeun maksiat andai kata urang terjadi ngalaksanakeun maksiat tobat ka Allah innallaha ghafurur rahim lanjutan tentang tebusan-tebusan ialah ayatna kumaha kamari ayat ieu diturunkan perihal Sayyidina Abbas Ibni Abdul Muttalib Sayyidina Abbas paman Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah sahiji tinu 10 nu ngabiayaan peperangan Badar di golongan kufar kena lancar kade Anjeunna keluar di Mekah beserta rombongan-rombongan menuju Badar. Nyana keluar di Mekah menuju Badar membawa 20 uga dina emas untuk menopang kebutuhan pangan selama peperangan di Badar. Masya Allah. 10 komponen manusia digilir. Kebenaran giliran Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu can asup Islam harita. Giliranana pas giliran perang. Begitu peperangannya nasorangan boro-boro ngabiayaan ngaluarkeun biaya nya nasorangan katangkep
ketangkep kata sejen gugur nyana katangkep. Masya Allah karim. Sakumaha kamari Amru ibnu Sufyan, Abdul As ibnu Rubai, Suhail bin Amr, Al-Walid bin Walid, Sa'ib bin Yazid, Wahab bin Umar, Abu Aziz ibn Umar, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, Abu Izzah. Katangkep tokoh-tokoh tersebut katangkep. Sedangkan Kang Mamang, ieu mah Mamang katangkep. Masya Allah, geus puguh minantu katangkep. Mamang sorangan katangkep. Katawan tidinya ngamamang lapor ke Kangjeng Rasul, fakallama Rasulullah ayu sabal isrun uqiyah min fidai. Cek urang maalo ke Kangjeng Nabi, mamang katangkep ieu mah kieu bae tuh lah, hitung bae hitung ieu babawaan teh Jang tebusan. Cek Kangjeng Nabi ih teu bisa kitu mang. Teu bisa babari kitu aya aturan-aturanana mang. Ulah ganggap enteng mang. Tah teu bisa dengan begitu saja Kangjeng Nabi untuk melepaskan ka mamang mah teu bisa sebab aya aturanana. Tidinya terus pakai aturan-aturan tertentu anu geus ditentukeun, Teu bisa make gagampangan gitu. Akhirna Sayyidina Abbas atuh ieu bae jang dua dulur Ukel bin Abi Thalib jeung Naufal bin Haris. Nah ieu mah kukula neuk ditebus bae make ieu sebab ieu mah murah. Tebus bisa, tapi Sayyidina Abbas teh sorangan mah encan katebus. Sayyidina Abbas tebus dua dulurna Ukel bin Abi Thalib jeung Naufal bin Haris. Cik Sayyidina Abbas, ya Muhammad tatrukuni atakaffafu Quraisyan ma baki. Kunaon ari ieu mah dudua dimanggakeun ditebus ai kula kok diantep. Cek Sayyidina Abbas, pan kula teh mamang. Kieu mang. Fa aina dhahabul ladzi dafa'tahu li ummil fadli wa takhrujika min makkah wa qulta laha inni la adri ma yusibuni fi wajhi hadha fa in hadatha bi hadathun fa hadha al malaki wa li Abdillah wa li Ubaidillah wa lil fadli wa fatum yani baina bani. Mang ari eta emas anu ku mamang dibikeun ka Ummil Fadli pamajikanana waktu emang dek keluar ti Mekah teh cak emang teh ka Ummil Fadl yeh cenden ieu emasnya kan ieu kakak teh nyaho naon nu bakal terjadi andai kata terjadi di peperangan ieu kakak paeh atuh ieu emas bagikeun jang anjeun ka pamajikanana jeung Abdillah anakna Ubaidillah jeung Ki Fadl jeung Ki Qasamnya bagi-bagikeun tapi lamun teh mah atuh henteu kumaha atuh ieu mah cekel bae heulanan. Tah kaget Sayyidina Abbas. Cek Sayyidina Abbas teh wa ma yudrika ya ibnu akhi ai eta nu nganyahokeun ka dinya saha. Kan kula ngomong duaan bae di samping duaan tengah peuting. Usasa. Lain sakadar kuek lain. Ai kuek dong mah aya 5 watt mah. Ieu mah geus pahare berarti teh. Heuh kos jelema jorenya sencur. Berarti hideung menyon aya di nyana kabeh. Tah ieu. Ieu geus pake jabat duaan, jabat tengah peuting. Wa bayudrika saha anu ngayahokeun mere nyaho ka ajeun ya ibnu akhi saha. Cik Kangjeng Nabi akhbarani bi rabbi anu ngabejaan ka kaula pangeran kula. Masya Allah kan. Cik Sayyidina Abbas, ana asyhadu annaka shadiqun wa asyhadu an la ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluh. Fa inni a'taituha
iyyahu fiswadil lain wa lam yaqtu alaihi ahadun illallah. Teu nu nyaho kula mere duaan da tengah peuting. Ko nyaho maneh? Geus akhirna mah asup Islam Sidina Abbas. Gara-garana kos kitu asup Islam. Bahkan yana marentah kedua anak dulurna maneh asup Islam. Akhirna Ukel asup Islam. Noval asup Islam. Ara asup Islam. Gila hidayah mah, hidayah kadang-kadang loba jelema nu asup Islam di penjara. Kadang-kadang keur sugih mah manehanana keur sugih popohoan, tapi geus susah tasbih dibawa-bawa bae kocrek. Teh jelema eta. Urang lamun kuari nyaritakeun Ahok kamari nyana bener-bener mencaci maki. Quran dicaci maki, kiai dicaci maki. Dengan gerak Allah nyana lengser di penjara, pamajikan lagi balik. Gue lagi hanya SMS nomor sabaraha eta pamajikan. Tah, kuari penjara teh bejana boga guru keur mendalami ilmu Al-Qur'anul Karim endek asup Islam. Karak endek. Tapi kan geus mengarah. Nah, iya kan hidayah mah masyaallah karim luar biasa. Aya sababaraha urang Cina anu dikirim ti Tiongkok ka dieu ku ari asup Islam di kula bae nu asup Islam geus duaan. Geus duaan ditanya ku kula bisa bahasa Indonesia? No. Eta Arab no. J English bisa nangan no. Bisa no doang. Masya Allah. Ditanya you speak English? No. Ayata no. Yes, no bas. Bisa nangan no doang. Iki Haji Pendi ge bisana yes jeung no. Bahasa Inggrisnya Haji Pendi bisana yes, no. Lamun diajak dahar, yes. Mayar, no. Ay boga babaturan teh kos kitu jasa. Inggris teh dua bae yes, no. Lapar, yes. Makan, okay, yes. Mayar, no. Allah karim. Dailah asup Islam Sidina Abbas. Turunlah ayat ieu. Ya ayyuhan nabi wahai eling nabi kul ucapkan gua anjeun liman katawanan-tawanan fi aidikum nu aya di tangan anjeun Muhammad minal asayani tawanan-tawanan iya lamillahu fi qulubikum khaira mun uningaeun Gusti Allah di jero hate aranjeun kabeh teh aya kabagusan yakni iman jeung ikhlas yutikum khairam mimma ukhidha minkum bakal dibere ku Gusti Allah leuwih bagus tibatan tebusan anu dicokot ti aranjeun kabeh mahal tebusanana Sidina Abbas lantaran di jero hatena aya iman jeung ikhlas sok bikeun tebus tetapi bakal dibere ku Gusti Allah leuwih tibatan eta coba ge ternyata Sidina Abbas masyaallah karim begitu ditebus kunci Baitullah aya di nya saenggeusna kos kitu deui perekonomian nyana nu ngendalikeun nu mentek cek manehanana kula lamun nafakuran ayat ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum karasa luar biasa wa yaghfir lakum jeung Allah ngahampura ka aranjeun kabeh karasa pangampura Allah wallahu ghafurur rahim Gusti Allah maha ghafur maha hampuratur maha rahim nu matak cek kangjeng Nabi Ba'iful fida'a ala albas wa kallifu ibda akhi tekangjeng Nabi ba'ifu tikalkeun tebusan mamang kula nu ngaran Abbas boh ditikal luar biasa tetapi Allah janji ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum karas aku Sidina Abbas bener-bener eta teh sakadar eta teh tebusan dalam rangka perang urang kuari
sok gerage asal iman jeung ikhlas urang boga duit aya kebutuhan di lembur urang masjid tak naon dia kebutuhanana cenah ieu mah saeutik cenah Pak naon hiji semen bangsa 10 toronton naon deui eta bae semen 10 toronton aju naon deui ieu bae ieu cenah naon ngaranna ieu naon keramik sabaran ya bangsa kula ngabangunna cenah 50 kali 50 tapi hayang make marmer tenang tah benar heulana dia tanya cekal ku maneh 2 miliar geus alhamdulillahirabbil alamin tuh rasakeun ge engke bakal dagang nyana aya beta jalan eta keur cerita gede jadi tadi wajib bendi ulah ieu keur ngabangun masjid naon nu dibutuhkeun lah ieu mah ngan sakadar ieu doang ieu naon karang-karangna jang molester pasir lah ulah loba-loba 2 behelanan 2 truk tah engke kita laku bae tah dagang karungna teh dibere laku insyaallah dibere laku lain amin atuh praktekeun ku sia insyaallah karasa ge yutikum khairam mimma ukhidha minkum bakal dibere ku Gusti Allah leuwih tibatan anu dibikeun ka batur je tibatan dibikeun ka keramik lah keramik gorengan gamali teh 5 juta keuntunganna bisa 50 juta ya Allah ya Rabbi tapi lamun kieu mah Maji iya jang molester ya 2 engkel ngeunah bae aing usaha aing capek sia mentaan ka aing Indonesia nu endek transaksi ge nu endek geus jadi ngabatalkeun ditelepon Baji ya itu karung yang 2 enggak jadi ya kenapa enggak lah pokoknya enggak aja di kunaon tuh nu nawar ngan di kieu-kieu doang ieu karung naon aja kan endek jadi teu tah sok ge urang boga loyal di jero hate urang masjid loyal majelis taklim pondok pesantren fakir miskin nu butuh-butuh komo tak ka santri mah saya bangun ngalamun bae di macan balik di ka pondok kunaon emang ongkos mah aya ngan darurat aja kula yang beli kitab mak kula can boga cenah ke dagang heula dagang untuk masya dagang uleg ya Allah ya Rabbi beli kitab sabaraha duit ten beli kitab 1,5 juta dagang uleg jeung emak-emak kula ngan 1 jutaan deuk ira kabeuli teh sia makana nah gas kula ngareong-reong ka masya dah duit tah jang beli kitab tah 2 juta aju tah jang di pondok tah 1 juta geus ini nu bener Pak ulah nu bener geus itu masyaallah nya ngadoana ge bari ceurik mudah-mudahan Pak Arifin lain hajian lain Pak Arifin dimajukeun ku Gusti Allah tuh doanya kemana geus baliknya di pondok lagi inget asal muka kitab ieu pemilikeun Mang Arifin asal dibuka Mang Malikeun Arif inget aing keur ieu ka pangaji-ngaji pedi mah teu dibere ku nya keur baca kitab pan eta mah baca kitab pan aya mualifan kadenge kan bahasa hate urang ku ki musonifna cak ki musonif cak mualifna teh nu mana teh nu pelitna nu mana nyahoeun kan nya barang di dieu oh eta Allah karim nah wa yuridu lamun ngarepakeun ya samun boga harapan ngahiana ka Anjeun Muhammad niatan iman ikhlas bener-bener menganiaya ka Kangjeng Nabi lamun urang ningali kuari penganiayaan baheula zaman PKI peraniayaan terhadap kiai baheula zaman Kangjeng Nabi dianiaya temen Kangjeng Nabi keur sujud di tendeunan handalam jeroan ontak bahkan ditajongan kan Kangjeng Nabi lamun bisa terjadilah di zaman komunis kuari kembali deui itu dipek-prekan naudzubillah min dzalik summa naudzubillah min dzalik mudah-mudahan disaralamatkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala nah wa yuridu lamun boga harapan ieu para tawanan ngahyanat ka Anjeun Muhammad dengan
ucapan-ucapan nu jelas, ucapan-ucapan nu janggal. Faqad khalullah, berarti nyana telah mengkhianati Allah. Tisamemeh ieu samemeh perang Badar. Emang geus mengkhianat ka Gusti Allah jeung ka para mukminin ka Kangjeng Nabi. Atuh geus dilanjutkeun ku nyana kahianatan nyana nu matak merangan Kangjeng Nabi, nu matak merangan mukminin ge nyana geus mengkhianati Allah jeung Rasul Allah. Nah, kam kana minhum ku Gusti Allah dikongankeun para kafir di Badar. Akhirna dibunuh, ditawan. Ti dieu nyana boga harapan untuk membalas. Wallahu alimun hakim. Allah maha uninga terhadap makhluk-makhluk. Allah maha bijaksana. Numantak segala rupa orang berangkat sesuaikan dengan syariat, di jerona tempelkeun hakikat mun tayang ulah kasasaha iwati ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kos gitulah. Selesai perang Badar, aya setan keur kieu. Hamuriring setan. Kapanggih ku iblis raja setan. Hai, prajurit. Kunaon maneh hamuriring? Amo cek kena pedang. Naon kena pedang? Suku. Potong. Setan ge sukuan potong. Paroh jerina luar biasa. Coba ka dia. Nyana ingkeud-ingkeudan ka dia jahe. Obatan. Kumaha ngobatanana cek nana. Obat teh eueuh deui. Teangan jelema muslim at mukmin nu kiih bari nangtung tah obatna eta. Waktu jarane angahan jelema nangtung kabeneran aya supir jeung kenek nangtung deui. Bener ya serius sih maksudnya. Serius sih orang Arab aya nu kiih bari nangtung eta ge hese hari teh hese deanganna baheula teh hese. Beneran aya nu kafir teh jadi, nu munafik teh musyrik teh jadi, mukmin kiih bari nangtung. Mukmin kiih bari nangtung. Masyaallah. Nah, akhirnya kapanggih nyana diinti punya. Nah, ieu mukmin kiih bari nangtung, cokot punya, diusapkeun. Harita kere cager. Mantak ente beusi aya supir kiih bari nangtung, cokot. Cokot eta balurkeun ka awak. Eta gering sia ka jeung moal ge. Ieu mah setan bah eta teh ngobatanana cai kiih mukmin nu kiihna bari nangtung. Eta teh bisa pakai obat setan. Masya Allah kali. Makanya ku hari nu ninggi kiih bari nangtung ku hari lama dikondisikeun kiih bari nangtung teh dikondisikeun we. Di mana-mana ge kiih teh bari nangtung. Ya Allah ya Rabbi eta teh galobaan obat setan. Waduh, urang mah ku hari teh anjeun segala PPO, ieun segala cap kampak. Nya nama itu produksina babari. Tinggal di deuleuan we asal kiih bari nangtung. Ya Allah ya Rabbi babar. Gas. Cek raja setan iblis sehat teh maneh. Berangkat ku ari ka masjid. Berangkat ka majelis taklim. Hayo. Berangkat. Nyana terus setan. Tugas selama dunia aya keleh setan mah terus we ngagoda. Asup jana ka masjid. Aya anu keur maca shalawat Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman nazina pa Jumat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman nazina. Asup ka dieu set. Allahumma sholli aja bayar lentu. Mulai. Aya deui asup ka situ. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Asup ka dieu tapi teu daek tunduh bae. Teu daek tunduh. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tam. Tapi teu daek tunduh kuat amat ieu cek setan teh. Mulai digoyangkeun hatena. Tak. Karung nu itu sabaraha jumlah. Nu itu nah, nu geus dipak sabaraha. Salilah eta terus bae. Masya Allah tah arasup kadu keur sarolat tundek salat diuk terus keur salat terus bae jalan. Nah ieu mah keur memeh mah salat bae Jumat ana arasup tah setan teh dikepar arasup ka masjid. Nah begitu ngadenge nu azan
Allahu akbar, Allahu akbar. Setan lompat nyana lompat ka nu teu kadege adzan. Da mana teu kadege adzan bareng nyana beung misalna lompat 100 meter masih kadege kene Allahu akbar, Allah lompat narangkarak banyak teu kuat dan jeung babaturan amun sakjana sore adzan pohara tah aman di masjid aman tah moal tah urang ge ngadengekeun adzan kan tentrem gawe asyhadu an la ilaha illallah setan latara asyhadu anna muhammadar rasulullah urang ge ngajawab asyhadu anna muhammadar rasulullah setan eureun la ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi setan datang di mulai usolli karunggoni Allah macam-macam ya Allah ya Rabb. Nah iyalah kapagi jeung setan gering ternyata obatna nyana teu hese-hese cai kiih mukmin nu kiihna bari nangtung mulai ti kuari si hade urang ulah kiih bari nangtung lamun lain darurat amat mah. Innal ladzina amanu wa hajaru wallahu a'lam.